Ini santai, ceria, riang, gembira. Jadi kalau ngaji itu sampean nggak boleh nggerutu, terang nggerutu. Mana ayah pengajian mana? Kayak ya induk ngomong naon deh ya tanya. Wah gitu. Sebab ilmu itu punya adab, ada adab-adabannya, ada etika dan estetika. Sarang Bismillahirrahmanirrahim. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ilmu manfaat. Komo jauh-jauh. Ngondang ustad. Di Tasikmalaya. Ngebeteng bentelung. Keceplosan. Saya nggak biasa ngaji tegang, mesti santai, rileks gitu loh. Insya Allah barulah gitu naosnya. Sebab ngaji itu fadl dan rahmat Allah, kedah disambutna ku falyafrahu, harus bergembira riang. Insya Allah urang gembira heula babarengan urang gembiranya kukurian tegara bleblit heuh. Kukurian pol geus naik deui ku si Jokowi udah pusing. Urang gembira heula babarengan Kamarun. Ayo, singbedah. Ulah minta kurangnya tuh, ayo. Kamarun sedadan nari Kamarun. Jelas kebenaran dia kena celihain. Amat aing ngadengin. Eta kiai cina di Tasik bisa ngomong bahasa Banten, pandewek malah hirgeun dijurukeun teh di Bandung pulang malah sakola mah di Nurul Huda. Gitu. Muksin guru kuring ya. Dongeng ya. Aduh, aing bisa pakai jam dia. Ngan kalersan abdi nikah ka perempuan di Tasik. Pamajikan kula eta bikang. Naon cina kiai make kawin di Tasik, pan di Banten mah bikang teh putih teh tina beuheung kalur. Cokor nama dari berag. Tidak ini umur-umuran ngaji diriung ku bikang kabeh. Disorot ku lampu meni juga hayam negeri aing teh. Panggung sakit gagah perkosa. Saya itu biasa ngaji panggung pendek, musnami dekat, para tokoh kiai di panggung. Jadi saya mengundang para tokoh kiai sahabat saya Kang Haji Aat, para kiai ketua panitia monggo bareng di panggung. Kalau nggak mau di panggung saya nggak lanjutkan ngaji saya. Setuju? Setuju? Bareng Kamarun. Mana para tokoh? Kamarun sidnan Nabi, Kamarun wajamil. Saya tunggu para tokoh. Saya rajin juga. Wajamil sidnan Nabi. Si budak. Geus dari yang apa lah kalau jamil doang. Aduh tambahan wah di oman saudara ya. Tambahan dari lagam tengenah saudara ya. Ini letak di simpati kencang. Apa itu tujuannya? Mana. Kita nanti bareng-bareng mahalul kiam kita akan berdoa bersama amin ya robbal. Ini kang ulah rapat-rapatin ngake saya tadi ngake saya dia. Ayo ngake saya tadi. Bu punten supados sunnah rasul sok ngageser ibu lain itu dinyakadi dia awewe nek ngali nek geser ibu geser dong sidenan nabi Sidi Muhammad Abin Qutbi Habibin Nabi Sidanan Nabi Keyeng amat. Ini
ini kalah sama anak kecil ini. Saya seneng kalau anak kecil ngaji. Perlu kita tahu, anak kecil budak lemet mah dibarengan ku malaika. Qoblal bulug mah memeh balik mah. Ayo orang geus bau setan ieu. Ayo anak-anak lihat Pak Haji ke atas panggung, lihat tangannya dikepalkan dulu, tangannya begini. Anak-anak ayo anak-anak perempuan dan laki yang kecil, angkat tangannya tinggi-tinggi. Subhanallah. Sebentar, subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Hidup Islam. Tepuk tangan buat anak-anak. Insya dongeng deui kuring kawin dikasih teh umur 30 leungeun jomblo na kebel ku guru kita ngaji ngalangan pengajian ngagantian pengajian barang keur ngaji aya nu geulis ngaliwat nanya aing teh kapan disareta atuh Bu abdi menyah membarakat tasik teu beuneuh dua langkah ngalamar sorangan kawin sorangan teu dibere duit ku indung bapak saperak-perak acan da geus pae geus mah kolot eta daekeun cina bikang tasik ka urang Pandeglang iya tuh lain urang Pandeglang teu bisa nangan belah kitu satu mata daekeun pagi hantam di kopi kopi disundian iya satu mau nak kitu ya kalau mau baru mau diteruskan paling jadi si Marenta ya mahal ya kotok jago Potong putih. Laskeun teruskeun Ibu. Laskeun. Rungu digelar acara wengi ayeuna dina waktos ayeuna teh digelar pangaosan nepi ka ngulem Syekh Rajib abdi mata baru ka anjeunna abdi diulem ka dieu dijudulan ieu pengajian peringatan Maulid. Maulid maulud. Maulud maulid. Maulid maulud muludan. Ayo diadep di mana ya tadi ya? Nu asik. Masya saya bahagia kalau jemaah banyak, tapi di balik bahagia saya ada sedih jujur. Saya ada khawatir, ada khauf di samping roja. Bisikir Bu, ari kena muludan jelma abring-abringan pengajiannya. Ari rotinan ada ngeluh dadaria. Barang Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari pengajian. Hari pengajian. Aya nu fardu kifayah. Aya anu fardu kifayah. Aya nu fardu ain. Aya anu fardu ain. Cek Mama Sumpur. Mama Sumpur. Syekh Tubagus Ahmad Bakri. Syekh Tubagus Ahmad Bakri. Bin Tubagus Ahmad Sayyidah. Bin Syekh Tubagus Ahmad Ayo tutur ke dina kitabna. Fawaidul Mubtadi. Fawaidul Mubtadi. Halaman 15. Halaman 15. Baris ke-7 di luhur. Baris ke-7 di luhur. Bahwa nu fardu ain Nu fardu ain adalah ngaji rotin, tauhid, fikih, tasawuf, ngadengekeun pidato mah fardu kifayah. Teu kudu hadir kabeh. Asal tiluan ge jadi nu penting bendahara aya. Lah iya sampean suka ketuker kalau kiai dari luar cium tangan bolak balik. Ini ada aturan cium tangan, lihat di Adkar Nawawi. Dan dia nyahun teh ka aing sapopoe, gua aing sapopoe tukang anu kotok. Atuh ada dia ka kiai di lembur lewat udah. Kalau dia. Terus patungannya mulu dan kamu balik kiai lembur ngegel curug goblok dia. Loh iya, nggak boleh tertukar loyang sama emas. Sebab yang fardu ain itu sampean kabeh ngajinya ngaji fardu ain, rotinan rek ngahanca, rek ngabalak tauhid, fikih, tasawuf, eta mah lamun teu hadir, lamun eueuh butuh sareng ngahaja teu hadir hukumna doraka. Naon cenah? Doraka. Si bedas naon cenah? Doraka. Tilok ngaji rotinan bareng. Hukumna duraka teu hadir kana pangajian muludan moal mantak doraka karena kifai. Jangan tertukar loyang sama emas. Lo sampean mesti membedakan mana tembaga, mana perak, mana emas, mana berlian. Ini bukan berlian.
Saya pakai serban ini bukan jaminan orang soleh, bukan orang baik, belum tentu saya jadi orang baik. Tapi kiai sampean di kampung sehari-hari, yang ngurus sampean, yang ngurus jenengan kabeh, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana sholat yang benar. Inilah ulama sejati, paku-pakunya dunia, nu aya di lembur dari dia. Aku mau nangain banyak di kuliahan ku dari dia. Ayo nanya ya, ditapre sekalian ya, kayak dibacakan makolahnya ya. Jadi nanya ya seterusnya ya, di besok ayo pae. Jujur bae jawab, sok ayo pae. Terus nu pae di besok mandi sorangan. Ini tadi ya. Sok mungkus sorangan. Atuh lamun ayo nu pae, budang deui nya minta mandi sorangan. Geblek gawe teu mah eta. Walaupun di dalam sejarah tarikh ulama ada dua waliullah yang sudah meninggal, bangun lagi, mandi lagi, kemudian wafat. Kira-kira pun ayo nu paeh di lembur darah ria rek meang aing rek meang geus teh kan udah wajahilun li fardi ainin lam yajid itlaq salihin alaihi fahtarij li annahu bitarkihi ta'allum lam yali fasitan yaqulu Ai mama sempur teh ngajina langsung ke Syekh Yusuf Sambilawani, bahkan ngantos ngaos waktu Syekh Nawawi ngaos di Syekh Yusuf Sambilawani Purwakarta ama sempur teh sorokan ke Syekh Nawawi barangkat ke Semarang Syekh Ahmad Bakri Sempur, Syekh Abdul Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan, Kambal Soleh Darat bin Umar As-Samarani berangkat dari ka Mekah ngaguru deui ka Syekh Nawawi. Barang cek mama sempur murid terakhirna jalma soleh kabina-bina pangersa syaibuna al-arif billah Abu Yajidahu itu murid gurung terakhir karena ilmu musabakah dengan musofahah terakhir dibeli bahwa lama yang menurunkan ilmu itu taatnya sasalaman hadis selesai muslim terus panco nurunkan ilmu eta barang nama sempur maut saya dahlan waktu congol magelang maut terus nurunkan di eta atuh aing sasalaman jeung karajib teu tepat-tepat sikah ngakai eta karajib katanya ngaji Quran piki eta lagamu terakhir nama eta teh anu geus takbir subhanallah barang jelema bodoh cek sarah lain nu teu sakola nu bodoh cek sarah sanajan tukang insinyur profesor doktor nyaledoknya kotor beda jahil menurut Sarah walaupun dia jago ilmu sains teknologi dia profesor, dia menteri, dia presiden, dia Mendiknas jika si Nabil Makarim ayo pusing ada lebih atau cuma ngurus gojek dia ngurus jelema pusing ayo guru ayo atau sekolah kabeh kudu durang dari pakai kuota atau anak kurang panolobana kajian teu jajan yang meuli kuota dia terus buku pamuda handphone megara deh kuota kosong terus dia niangan Alfamart jeung eta tadi domat nu gratis wifi teh narong-rong dari didinya atuh pas nu edan ieu ai buntu di behel ai beung hideung dari mana juga Masya Allah. Tapi ya enggak apa-apa, saya sepakat kalau sekolah libur 2 tahun ini enggak apa-apa ya bagus atau yang hikmah pasan dan para ibu alhamdulillah maka eta lamun pelajaran agama dicabut di SD, SMP, SMA pasantren boga sekolah bakal beribu ke siswa mata kuring mengadukung Pak Jokowi lamun kudu dicabut didukung paling lain terus wih dengan dijambul awal kahati amar tahdid itu menurut kaidah usul fikih teras ke kaki itu sadari ibu ngaji teh ulah gua belum tak kiai ngomong naon deui bareng di mana ngadenge ilmu nu diterangkeun ku kiai padahal urang geus apal geus nyaho akhlakna adab-adabanana kudu saperti kakarak ngadenge anak eta ilmu itu adab ilmu sekalipun sampai yang sudah tahu seolah-olah sampai baru dengar
insya Allah. Aduh, ya aing mau balik, ngaran lagi mau balik dia, mau balik, lain ulama ya dia, jadi itu nanti. Tujuannya gitu ya, amplokin balik. Nah, maka saya mengharamkan kalau ada mau balik pasang tarif, demi Allah haram. Haram diundang, haram didengkeun, baca kuciat Siratul Talibin, baca Ihya Ulumuddin, nauzubillahi min. Wajah syahid. Sabar ya. Sabar. Terus adu tawar dia juga tukang bawang bang. Lu menang di buburuh mah ngaji Quran. Kita mah menang kiraji pakaian. Itu ada diskresi khusus buat Al-Quran. Tapi taklim ngawas ngawuruk ngaji pidato di harga-harga. Nauzubillahi min. Atau boro-boro gitu aing ngomong nu piseureun ngahajak lain ieun mafal lain ieun contoh supaya ngerti tapi lalagaan doang naraka kalimat dia nauzubillah min atuh kumaha masyaallah mantap ulah kabel-kabel aing bisi lila di narakan insya Allah biji bingah raos brung we digelar acara ieu di judulan we maulid Mauludan. Kuring banyak ke ibu-ibunya lawak kerja bu santri mah bu. Eta mauludan bahasa Arab bahasa Sunda. Jawab pura-pura pun teu nyaho begitu. Udah tinggal mikir tapi teu nyaho da dia. Bahasa Arab bahasa Sunda. Bahasa urang buktikeun nya. Urang buktikeun ulah kagak bahasa Arab. Ulah kagak bahasa Arab. Teu cukup dibangun tina sebagian huruf hijaiyah. Kudu jelas hegatna cek ilmu sorop. Nanyakeun sorop maka kieu mama ajengan abad para putrana dicampudu kae ahli sorop di Banten. Insya Allah. Bu, barang bismillahirrahmanirrahim. Maulid bahasa Arab. Maulud bahasa Arab. Muludan nyaho teuing. Tepungku segat. Iya bu, barang kurang paling ngobrol dengan ngaji nya. Ulah tegang-tegang dia. Itu aing lain jelema bener ieu. Aing alumni kampung sawah pang buat Badung naik. Tumaran masanten di dulur teh ka ibu emah eta kuring misa. Putra Mama Dahlan ieu, putra Mama Haji Dahlan. Atuh dulur kuring. Mantap masanten di dulur teh bener ieu. Terus kuring berangkat deh ke Karawang ke Mama Obay Wale atuh kakak misan deh bae itu bener bae mas santen aing diulik na ilmu pelek bae wae bahasa bu kurang-kurang mukobalah heula nyin perbandingan bahasa Sundanya neda emam tuang dahar madang aya keneh teu nyato cacapek hayu bareng jajab lo barang hakan aya keneh eueuh lebok tetek ge bahasa Sunda ya bahasa Sunda aya deui kulem ebok obok sare hees aya keneh molor lo ini baru ngomong bahasa Sunda. Saya belum mengkonversi ke bahasa-bahasa lain. Taruhlah bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Inggris opang dedet. Nasib dengan 4 kali salah patek. To go going when gone to do doing don das 4 kali. Jadi kalau belajar ilmu sastra, ilmu linguistik yang paling sulit di dunia hanya bahasa Arab, hanya bahasa pedas hanya bahasa barang bahasa panghesena sa alam dunia panghebat-hebatna ngan bahasa Arab doang boro-boro ngabahas kalimat kawal kalam huruf nanti jangan main-main dengan bahasa. Maka saya pernah membaca teks majalah Asli dulu tahun 62-63 ayat tokoh CCPKI karena nyoto saja nah
Nyoto itu kawannya DNID, kawannya Subandrio. Si Nyoto rada nyinyir tersepen sok ngabuli kanu bau-bau Islam. Komo kabangsa Habib, kabangsa ulama. Si Nyoto mah nyebut kajalman sok santri teh jika santri jika Habib jika ulama teh kadrun. Naon cenah? Kadrun. Barang pemuda istilah kadrun. Nangieun si Nyoto. Tokoh PKI di Indonesia. Saha jelema lupud dan kadrun kasantri Kiai Habib berarti ngadukung si PKI Nyoto daripada Nyoto mending sayur lada. Jangan main-main dengan bahasa Arab. Tanya Ki Rajib, bagaimana sifat huruf? Susah sekali dan misteriusnya bahasa Arab. Dele dina huruf jim, jim teh titik dihandap, pindahkeun we titik dihandap ka luhur jadi naon? Eueuh titik handap luhur jadi naon? Tuh dia deuh. Eueuh di bahasa sini. Hebat-hebatna bahasa. Eta nguningakeun ngucapkeun huruf hijaiyah we sebenarnya hiji huruf hijaiyah. Teu nyaho geus sareng hitung we kitu. Ya sok pura-pura ulang-ulang dari mah. Hei barudak bareng huruf hijaiyah. Alif. Bareng terus. Asa dipaud aing. Mantak lamun paud di hiji lembur hayang maju kepalanya kudu puan. Karena deket di paud gitu. Bahasa Arab teh bahasa nu diunggulkeun ku Gusti. Boro-boro kitu saur Nabi. Nabi teh banget mikan cinta mika cinta ka Arab ahibal Arab. Banget mika cinta mika suka mika rasab Kangjeng Nabi kana Arab teh karena tilu alasan, karena tilu perkara bareng. Hiji Bangna Nabi cinta ka Arab. Hiji Kangjeng Nabi urang Arab. Dua wal Qur'anu Arabiyun. Quran ge bahasa Arab. Walisanu ahlul jannati omongan ahli surga bahasa Arab. Sanajan di duniana tapi justru jangan main-main dengan Arab, jangan main-main dengan Arab. Li'anni Arabiyun, karena sesungguhnya aku adalah bangsa Arab, kata Nabi. Nabi lain orang Sulacai, lain Sukacai, Nabi lain orang Kampung Solo, lain orang Baros, orang mana? Orang Arab lagi Quraisy dah. Di Arab kita ya opat suku nu gede, Koton, Jurhum, Badui, Quraisy, panggagana Quraisy. Ketika disebut ku Gusti Allah dina surat naon? Al Quraisy. Eta disebut Quraisy dina Quran ku Allah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayb. Disebut ku Allah Al-Quran. Masa pula sok menghina dia kebangsaan. Benar gitu benar? Benar gitu benar? Kalau dicadar dia menghina, sok ngaran baik. Kudu bagus dicadar. Pamajikan aing dicadar kabeh. Anak aing dicadar kabeh. Nang hiji pamajikan aing. Cadar kabeh. Melet aing nang capek dia. No other woman again, only one wife in my heart. Because she is my spirit, my invention. Saya tidak akan nambah lagi, cukup istri saya satu. Bahkan aing ngancam ka pamajikan, awas dia, mun aing paeh dia kau ini dijungjungikan dia kuat. Atuh lope aing mah lope. Atuh urang Banten sosoheureun kakana boga untung 500.000 ge sabulan patina leuwih nyandung dari dia.
lain ngaji ya. Atuh Nabi ge ibu nyandung Nabi poligami ngawayung itu setelah Khadijah binti Khalid bin Abdul Uzza geus maot Sayyidatuna Khadijah nembe nikah ka Saudah binti Zam'ah ti Bani Adi bin Nadhr nembe gaduh saha Aisyah nembe nyandung munu kolot geus maot mantap bapak-bapak bisi gede kuat nyandung pae anu kolot mantap anak pamajikan aing mah dicadar naon sebab geulis kadeuleuh ku batur fitnah atuh kumaha ge abdi mapahnya jeung pun bojo dikasih ka ieu misalkan ka pasar barang pamajikan can dicadar harita atuh batur ngaromong ieu aing hayang amat cenah ngagulutan lalaki goreng kitu teh timbul fitnah ka kaula tah cadar ku aing teu ngomong jadi kuring mah elatna pamajikan sababna pamajikan dicadarkan sebab geulis kira-kira lamun bapak-bapak boga pamajikan goreng leuwih wajib dieun cadarna tapi ibu-ibu latihan ngangge cadar yang disukana plastik hideung insya salli wa salim daiman mada salli si pedas kurang nyatu pedas salli wa salim daiman lemah darah riamah lemah amat tiga lucan nyatu hedak kopi hidung di aing mendukun saparo lu kopi hidung teu jalan lo tak aing ngopi-ngopi nu kadua dari yang ngajina ulah dines teuing kecuali ngaji rotinan ngahancak kitab ngabalak kita mah kudu dines dari dia ari ngaji kieu mah ayo ngarokok bari ngarokok ayo ngarokok hidup rokok hidup udud ayo udud teu kahayang pisan udud ngopi ngadengkeun nu kieu mah teu parduaen bari ngarokok ge jadi teu naon teu badak loraka ayo udud hidup atuh aing mah anu asli ieu nurut udud aing ke pamitah Pak Ustaz dari kitu Arab teh dimuliakeun ku Allah ih pan Kangjeng Nabi nage nu nutup sadaya nabi bahkan moal aya alam dunia dina hadis qudsi mah lamun eueuh Kangjeng oh ini kenya eta surga ngageder naon cenah surga naon ngageder rek leungit surga teh hampir pernah ketemu wah geder awak surga untung dijaga ku malaikat sing horeng eta lamun surga ngageder eta di mana di alam dunia aya nu maca kieu aya nu disadap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cari cimbalai ngadenge jenengan Nabi teh kumaha pangkoret-koret na jelema eta di mana disebut dengan Nabi nu 212 cari cimbang kudu sallallahu alaihi wasallam jenengan Nabi eta loba jenengan teh loba Nabi teh abi bae Ismul Karim abi ieu ngaran asli begitu brol ka dunia 7 poe ngaranan ku Bapak kula Miftah Pamuji terus kuring boga lakob langihan lain Miftah lain Pamuji aing di Tasik di Bandung disebut Ridwan Pales kadieuna aing dikunyah ku ngaran anak Abu Haikal anak aing Haikal kaset dia atuh anak aing kaset garelis dia aing keur neangan ieu caleminan tu ku ari ieu kahiji pan abi mah awe bikang kadua bikang anak kabeneran nu kadua alhamdulillah nal Al-Qur'an demi Allah eta nya kadusan bini mah ngan 2 bulan kurang 3 poe beres nal Al-Qur'an masyaallah eta keur neangan minantu kuring mudah-mudahan minantu kuring sanajan lain anak kiai sanajan teu sugih teu naon asal kata raja mau jawab aing mah sakitu doang aing masyaratna atuh berat dia jadi kiai di Tasik teu cukup ngajampe dia atuh di Tasik mana jadi kiai pangese-hesena naon sababna hese atuh ilmu ieu nu digedekeun ilmu ngaji beda jeung di Banten ngaji fikih cukup ku Fathul Muin ngan amal akhlak menang di Banten ilmu makawetan dia
Lamun hayang nyaho amal peulih tirakat di Banten dia. Atau di Banten di Tasik masa rugi kiai mobil lagi genep 7. Babaturan aing mah kamu ga 22 mobilnya. Enggak boga showroom. Enggak beli. Atuh di Banten aya jadi kiai Indonesia. Naon coba resek di samping kudu ilmuna ilmun anu sorehun, ilmuna anu bener. Oke amalna geus sabaraha taun si eta puasa tiap poena. Geus sabaraha taun amal dawa dengan ngamalkeun ngawaritkeun dawa illa. Geus sabaraha ratus rakaat sapoe sapeting salatna. Geus katingali can karomah jeung muka sapahna. Saya jadi kiai di Banten, mata aing teh hayang di Banten. Atuh kiai di Tasik santai biasa puasa Senin Kamis bae dah. Atuh laju mobil kudu bagus, pemajikan geulis ngesor sakitu teh. Asa bisa nakrir we, nya nakrir ngesor di Tasik meureun. Eueuh buludan jika kieu eueuh di Tasikna. Ari jamaah mah loba, ngan tilo kaya kadaharan mewah-mewah pan di Banten beuh keur kiai ge teh bakakak cenah 5 geus disiapkeun. Heuh bedana. Keur internasional 10 cenah bakakak bedana. Malah sok aya dongdang sagala heuh nya. Eta orang Tasik kagetin ngadeuleum muludan di Banten teh kagetin poe dibalikeun ke orang Tasik dari dia mah muludan jam 11 wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشكلي الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشكلي الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى
alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Muhammadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuturkan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mika doa aku kasepuhan kuna sasaranna iktirafillah lil firdausi a'la wa ala naril jahim. Sing bedas paham li tawbata wa fir dhunubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi. Bisi aya orang dia jarah ka pamijahan diantos mampir ka abdi atuh mam-mam bawanya susu buhut bae mayang atuh cina bade ngiring bobo lalason di abdi abu yang murfobo sareng keluarga sering abu yati sempur oge sering mampir di abdi atuh tempat ibak mah aya dalapan kamar mandi santri abdi mangan saalit 10.000 nu paehna 8.988 itunya ngalampir nanyakeun bae imahna kimitah nu orang Banten. Insyaallah sabibir hiji di Tasik mah kupolongo ieu abdi mah dikenal mah kupolongo jasa kabeneran di Tasik kapan loba Wahabi loba naon abdi ngademel maji sholawat Tasik Garut Bandung abdi sok sholawatan sabulan sakali bari ngancat takrib ngancat tijang di masyarakat loba Wahabi ngadamel abdi maji sholawat nama bapak abdi majelis sholawat al-mujammi engke marampir bae pamudah yang ngaji usul fikih ka petir eta petir teh nya putra ulama agung hikmat ka Cilongok luar biasa aya ngaos fikih ka Cibeunteur Sayyiduna Abu Ya oge ti Cilongok kantos ka ditu masyaallah aya ngaos ayeuna fikih Fathul Mu'in Cikole caket ti rompok abdi bisi urang di masanten beapkeun beas datang bae ka imah aing dibere keusik bae mah ku aing
bisi emangnya sebutkan baik abdi mah gitu di lembur ke hajiat geus beres urusan mah ya ku abdi dicek kajiat iya bener kaji orang lembur kaji bener atuh poin ditambah ongkos dari ya kamu pemudanya menang bikang orang di depan galerisnya kawin ke orang itu bebas main baik ibu parkir di bumi abdi cekak 200 mobil sebab gigi di main lapang bola jadi cukup biasa eta nya bisa orang di Mas Santen ka Manon Jaya ka Cipasung hayu bae karompok abi mampir sebutin bae tiki Abah Haji almarhum Abah Haji Arifnya mudah-mudahan di alam barzah dirahmati Allah kasayana luar biasa kena agama tadi abi ngalangkung ieu karompok na rompok na goreng mainnya padahal subinya gitu nya Masya Allah tamu-tamuga kirajik urang doakeun di urang Acehnya awak mah hampir sarua jadi kuring potongan kebok kabeh nya sarua tah doakeun cing panjang umur pamuda singer dan milik ulah leutik hate muludan kuari teu pati meuli hati ka baheula muludana barang bulan itu muludan atuh kadini ikoeng petasan asal petasan geussan muludan asal petasan sore keneh jam isya pada isya itu kakarep nilai ulah leutik hate tahun baru mah pinuh ujin kabeh bade ngahampura maka abdi bade iya ya nu hadir di dieu babaturan abdi geus sakobong loba nu hadir di dieu baheula sakola sa pesantren di luhur loba beuh eta kimitah cina jadi kieu gede amat atuh gede awakna di anu awakna gede doang beuki nyatu ieu beuki nyatu wah arep abdi mah sapoe 7 kali dah masalah ini dah ngan sawap-sawap dia atuh saking langsung hese asupna dia atur nuhun di abdi bisa kadi wasilah ti Cilomo ti Abah Haji Maman ti Haji Mamannya terus kenal kaji atuh di Cilomo atuh anjeun namanya alhamdulillah terus diangkat keluarga ieu hubungan Badung ieu benernya ku abu ya dipika nyami ku abdi uji eta kiat eta atuh Mas Santen maka dia kan tuan bangor gelut bae jigana tapi dipika hok ku abu ya gede alhamdulillah itu ti abdi sabang sulandai doa disangakeun ka Abah Haji Sepuh mangga pangduakeun abdi pusadayana hayang geura boga minantu hayang geura jadi aki hayang boga incu geus bosen we ngagandong we pamajikan mangga ka kesabah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallah wa fathun qarib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo aminan bah ku abah doa